radhiyallahu anhu anjeunna naros ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertaroskeun ku eta Abdullah bin Mas'ud ka Kanjeng Rasul. Saur Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, amalan naon atuh amalan pagaweanna manusia anu paling dipika cinta ku Allah. Jadi amalan pagaweanna jalma anu paling dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan diri urang teh nuturikeun kana ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabab Rasul makhluk yang sangat sempurna, Rasul kekasih Allah nya di mana urang hayang dipikanya ku Allah nya eta urang nuturkeun kana cariosan nu dipikeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertaroskeun ku Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ka Kanjeng Rasul, saur Rasul waleranna aya 3. Saudara hiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawaler kana pertarosan eta Abdullah bin Mas'ud. Saur Rasul teh nu kahijina amalan pagawean jalma teh nu paling dipika cinta ku Allah hiji as-sholatu ala waqtiha, nu kaduana summa birrul walidain, nu katiluna al jihadu fisabilillah. Sabaraha hiji? Nu kahiji salat di awal waktu, nu kaduana sing hade kanu jadi indung jeung bapa, nu katiluna jihad dina jalan Allah. Tah eta nu tilu amal pagaweanna manusia anu terpilih pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saur Rasul eta amalan teh anu dipika cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nu diudag-udag hirup urang, diudag-udag ku diri urang nya eta udah kana rahmat kanyaahna Allah subhanahu. Hiji salat di awal waktu, naon sababna? Sabab jalma teh kabagi 3. Sabaraha hiji cenah Bu? Jalma teh kabagi 3, aya jalma teh nu tanginas, aya nu talangke, aya nu kebukcik. Ari urang limus agung kasupkeun kana golongan jalma nu mana? Halo, jawab kokoh. Nu aya Yetir aya. Alhamdulillah. Cik kurang limus agung kasup nu mana? Jalma teh aya nu tanginas, aya nu talangke, aya nu kebluk. Kurang limus agung kasup mana? Dua nana. Cek pakungu ieu mah. Urang limus agung mah, gunung payung agung mah kasup ku tanginas. Jadi po. Kan lamun tanginas teh dipanggil kuku cek kuku teh. Buka dari ayeuna teh pembagian sembako PKH BL. Osok tanginas talangke. Cepaku sahanu pangheulana datangna maka bakal pang gede-gede bagian eta si mimin pangheulana ngajeng. Katut teu kadeuleu salakina di lawang panto kasih sia teh ayeuna menangkeun PKH. Lumpat kalulah menang PKH BRT nganuhunkeun ka bina-bina. Nuhun. Halo. Halo. Menang PKH BLT sembako nganuhunkeun ka bina-bina bisa suka. Tapi kasalaki unggal koe mer. Halo, osok nganuhunkeun tara. Aing ngedeuleu jadi salakina bareng jiga hayang. Halo. Oke. Cikupikeun. Raskeun osna. Ayat kurang di lamun teu kabere PKH sembako PL anu ngamek kaku ayat dan sudah sok beja ieu mah beja lamun teu kabere PKH teu kabere sembako teu kabere naon deui BL kudu na pecet
daku eta lamun keur lempang ku kabelah wetan si mimin teu kabere PKH eta ngomong sangeunana anjir ku goblok aing teu kabere PKH aya di dieu kitu aya lumpat kabelah wetan papagih jeung si itu ngomong sangeunana anjir ku genderewo aing teu kabere PLT lumpat kabelah kulon papagih jeung sinu sarwana teh teu kabere PKH teh ngomong sangeunana ku edan si aing teu kabere PKH. Halo. Ku jadi bingung aja. Tahun tiheula mah loba kumbar ku aja. Rek lumpat ka wetan salah, rek lumpat ka kulon salah, lumpat ka kaler salah. Lumpat ke belah mana deui? Ka kidul akhirna ku di tengah-tengah beku. Tapi alhamdulillah ku urang ge mah di ditu cik. Ningali kulit tuh naon sababna lapang dada eta kecil. Dan leutik hate nanya ku teh ka masyarakat, ari anjeun hayang disebutkeun beunghar, hayang disebutkeun miskin, cik urang dieu hayang disebut beunghar disebutkeun miskin. Kabeh jalma lamun ditanya hayang disebutkeun beunghar hayang disebutkeun miskin, jawabanana kabeh ge hayang disebutkeun beunghar, gengsi miskin banget. Tapi loba jalma nu ngadadak miskin ngadadak kecipijieun ku diri sorangan keneh. Leres. Ketika pembagian PKH, PL, sembak, nu gablek sau, gablek ke Tanggara Komes, ayah di dia ayah. Itu adalah ketur enjoy. Alhamdulillah. Hayang beunghar hayang. Cirina manusia nu beunghar teh nyaeta manusia geus mampu. Nyaeta manusia nu geus bisa mandiri ngalatih ka dirina sorangan. Lamun diri rumasa beung. Menang bagian tikung. Katanya jelema miskin atuh bisa mere sorangan dan lain papatahan ku guru. Halo. Halo. Iya mah disebutkeun beunghar miskin. Hayang beung. Menang PKH, menang BL. Jalma teu gablek teu kawere embung meh. Halo. Leres kitu Bu. Padahal kebahagiaan lain ayana dina dunya. Urang mah kana dunya kakara molotot. Tapi ketika dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, urang ieu sok tanyina talangke. Halo. Padahal nusanyana eta teh Allah nyauran saur Allah teh kieu bu pak kadarieu kami teh rek maparinan kabagian ongko hayang baca tapi ketika dipanggil ku Allah masih kene hare-har halo hirup hayang senang utamakeun syukur. Saur Allah la in sakartum lazidannakum, di mana manusia geus bisa syukur maka kami tambah-tambah kenikmatan. Rahmat Allah kanya Allah kanu jadi manusia Allah teh maparinan panguping sehingga manusia teh biasa nguping. Geus beres adan dituluikeun ku salawatan barudak di masjid eta barudak bari ngeunaheun salawatanna cek barudak teh kakuping suara di masjid PK sing horeng teh nyawartosat ngajak sholat kosong kakuping eta teh nikmati Allah maparinan panguping ceulina mah nguping na mau nguping ngan hayakal gob aya keneh kitu goblok. Halo.
rahmat Allah kaya Allah kanu jadi manusia Allah maparinan soca sehingga manusia teh biasa ningal balik gaji ece tanya salah kakang hei kakang ari kakang teh kagungan soca jeung jadi salik Aisyah ai gabrek panon kadeuleu sia teh sia mah baheula meuli geulis baheto herang mencang ayeuna mah speot kadeuleu ayeuna atuh lamun boga soca wayahna sau ajengan kudu syukuran lain sakartum lajidannakum di mana jalma geus bisa syukur maka kami tambah kanikmat saur Allah lamun boga panon wayahna pangingalikeun pantau masjid gede leutik halo oce pangingalikeun pantau masjid gede leutik ceuk nu ngabangun ajengan kuring teh ngahajat nyieun pantau masjid teh sing gede ngahajat jalma teh meh babari asli masjid mah gede lah dalam musim kuring di Tasikmalaya bawa kuning bawa sapi diasupkeun kana pantau masjid yakin eta munding teh bakal asup jeung padahal eta munding jeung sapi awakna modal tapi kunaon jalma awakna leutik make seret asup ka masjid besok aya nu ngomong kieu sageudang ajengan yeuh rek salat berjamaah tara salat berjamaah kumaha kuring amal-amal ke kuring dosa-dosa ke kuring teu kudu riweuh ajengan mah ya ajengan gogorowokan ngajak salat berjamaah eta teh cindanya naon sababna sabab tugas manusia ulas asih mikanya kata tangga kabaraya teh utama dina kareat nyaeta salat berjamaah ayat ini ngomong itu ayat kene di tiru kitu ayat ada salah usaha itu salah sibuk lain udah nunggu ya nu kitu teh som kakap adik gede hul naon make seret asup ka masjid lain ku gede-gede awakna dengan karuhan awakna maleutik eta saking ku gede-gede hul lihat ayat kene nu gede hul halo mudah-mudahan hasil barokahna memperingati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tambah-tambah kiatina kahawe kasayang amin ya Allah ya rabbal jalma tinggalkeun salatna jalma tinggalkeun ngajina ngadegul kana urusan dunya sirah dijieun suku dijieun sirah urang dijieun peting dijieun berang ngabelaan hayang beungat berprasangka ketenangan kesenangan teh ayana dina tahta harta banda pangkat jeung jabatan padahal ketenangan kesenangan laingan ayana dina tahta harta banda pangkat jeung jabatan eta mah sebagian manusia bisa senang dirina manusia bisa tenang dirina mana manusia geus bisa ngabeungharkeun jiwana dirina sorangan laisal ghina bi kasratil mal walakin ghina nafs halo Ojo yang barokah apa yang barokah da kasalahan ayeuna mah ojo ya di mana jalma lamun ditanya hayang barokah jawabanna teh kabeh ge hayang barokah kasalahanana gaya diheulakeun halo gaya diheulakeun kabel kadaek Ibu tingalikeun salaki eceuk garaya dihareulakeun lamun calana geus rupa-rupa calana baju geus rupa-rupa baju topi geus rupa-rupa topi lamun calana teh geus rupa-rupa calana aya calana cutray aya calana katun aya calana lepis bermacam-macam calana lamun baju bermacam-macam baju aya kaos aya kameja aya jaket laras gitu bermacam-macam gaya ari kabel jeung kadaek eueuh lamun tukang kulit garpu bisa nanti kulit ngumpul
namun tukang dagang hayang barokah makrutan ajengan mah insyaallah barokah aja nyirup nanti naon sabab ajengan mah hirup tara loba gaya ai kabelul jeung kadaek diheulakeun ajengan mah yeuh macul bisa tani bisa ngaduk nyawah ngebon ternak ceramah tablik akbar keur mah hirup sagala rupa bisa tara loba gaya ajengan ngalikeun ajengan mah ka mana-mana nu dipake teh baju koko leres kitu Ibu leres bajuna koko kaluhur paling make kopea hayang rada gaya make jas kaditu kadieu disasarung rek kabalong disarung ajengan rek karung disarung ajengan rek nyawah disarung ajengan leres kitu Bu keur nembok disarung matak ajengan mah barokah lamun aya kahayang ajengan mah tunggu hese aja tinggal simsatkeun we saruna cos dunia we loba anakna ajengan alhamdulillah mudah-mudahan anjing ngasih barokah amin ya Allah ya Rabbal ya Bu kasalahan ayeuna ieu dohiriah diutamakeun batiniah diabaikeun halo dohiriah gaya mah dihareulakeun urusan hate diabaikeun saking hirup ku hayang jiga batur kabeli sawah hayang kabeli sawah batur kajieun imah hayang imah batur kabeli kebon hayang kebon batur kabeli mobil hayang mobil leres saking bahkan saking sieun kaelehkeun ku batur dina urusan dunya kajen teuing dina sirah teh ku BRI aya Osifa Rantenir Bak Emo tah lamun nu kitu geus araya dina sirah mata awewe teh marabok halo marabok buka belag sawah mabok buka belag balong mabok di mana alus mabok mobil alus mabok aya di dieu kitu aya mabok teng kalayang koloyong seperti di tengah-tengah lautan ieu kadaguan salakina ira salaki urang teh datang sageudeung deui rek mayat salian ti awewena koleang kaditu koleang kadieu salakina usaha nyaung sia teh dina solokan persis siga jair ka selatan halo mata gaya ayeuna mah diheulakeun leres kitu aja sok asaan lah aja tapi kalau aing belum ada protes teh kasih kuring ajengan meni hirup teh susah-susah teh Aisyah susah naon ieu teh lieur rek bayareun hutang usaha macet dah beungan sia lieur kilain ku Allah mah teu mitah kana lieur leres tuh puguna mah susah teh dijieun ku sorangan gering dijieun ku sorang Allah mah teu marentahkeun susah Allah mah teu marentahkeun lieur tapi ka susah ka sedih ka nyeri nu puguna mah lolobana dijieun ku dirina sorangan keneh Allah mah marentahkeun teh kudu kumaha unduru ilaman asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum wa huwa ajaru alla tajaru nikmatallah urulah paarajeun ningali ka jalma nu sanapeun dina urusan dunya ulah loba ningali ka jalma nu saluhur dina urusan dunya mah isi teu bisa syukur naon cenah Bu teu bisa tinggali mah karena rahmat Allah terpandang pilih kasih Allah tengawilah-wilah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah rek nyoba saha di antara diri aranjeun lupa hadi-hadi amal Allah terpandang jabatanana Allah terpandang hartana Allah mandang urusan kana kehadianana urusan manusia Ibu kan urang sok nyangka kieu ajengan jalma nu senang mah tuh jalma nu lega sawahna lega kebona cek saha jalma nu lega sawah lega kebona senang yo
Tingalikeun sakedeung deui usum hujan nu senang mah jalma nu teu gablek sawah gablek kebon isuk-isuk cari cing enggol udud leres kitu Bu nu lieur nu lega sawah na lega kebon isuk-isuk sok kalayang koloyong kapipiri mah batur ngatrokan patok-patok leres kitu Bu nu teu gablek sawah mah tara mikiran sawah nu sok mikiran sawah saha nu gablek sawah. Kadang urang masuk ieu ajingan tu jalma nu senang mah jalma nu boga mobil teu herang ngagecang teu saha zaman ayeuna nu gablek mobil teu herang ngagecang senang. Jalma nu teu boga mobil ge senang ece. Tatangga simkuring kamari protes ajingan. Alhamdulillah kuring ayeuna geus kabeli mobil Avanza, geus kabeli mobil Pajero. Aisyah kabeli mobil Pajero harga sabaraha? 585 juta. Kabel duit sabaraha 200 juta ge kabeli ayeuna mah mobil Pajero teh. Mendingan geus kabeli mobil Pajero padahal eta geus kabeli mobil Pajero masih keneh loba pikiran. Aya keneh kakurangan aya. Nu kabeli mobil Pajero teu jabani herang ngagenclang unggal bulan mikiran oli. Unggal tahun mikiran pajak. Jabaning mikiran kudu boga garasi beres jabaning mobil kudu dimandian ai pamajikan tara dimandian mikiran garasi mikiran mobil kudu dimandian padahal kuring jalma teu gablek mobil aja boga duit juta bisa guta ganti mobil zaman ayeuna mah 2 juta ge bisa guta ganti mobil kuring mah kamari rek ceramah ka Banten kuring mah langsung dirinya meuli Fortuner aing teu kagok balik ceramah di Banten ka Tasik pindah ceramah deui ka Majalengka ganti kuring mah tidak Fortuner langsung kana Avanza balik teh ceramah di Majalengka lumpat ditah ceramah deui ka Cianjur ganti tina Avanza kana Ayla kuring balik teh ceramah ditah ceramah deui ece tah ka bapana mana Sukaraja tina Ayla ganti kana Grand Max mending ngodah ece teu mikiran oli teu mikiran pajak teu mikiran garasi teu mikiran mobil guru dimandi unggal poe gunta ganti mobil unggal poe mobil leungit masa bodoh enjoy it leres kitu tuh jalma leutik ieu behe kesenang kok mata keceu ya jalma leutik tong leutik hate batur kabeli mobil Pajero ece mah boga duit 100.000 tinggal init ka jalan aja mobil Budiman mah 50.000 langsung kabeli di hari tangkeng naik kana mobil Budiman dikingir urang teh rahmat Allah kanya Allah ningali dina mobil Pajero sarua urang dina mobil Budiman sarua asa ngeunah keneh ece supir boga kernet teu mikiran pajak teu mikiran garasi teu mikiran ngamandian mobil turun dina mobil leungit enjoy leres kitu Bu tah zaman ayeuna mah loba nu baroga mobil turun dina mobil silahna lieur amat papanggih jeung nu jeket video teh leres kitu Bu Mami karena saurasul unduru ilaman asfala minkum kudu sing resep ningali ka jalma usteuti usadapun da usan supaya arajeun bisa syukur ka Allah Subhanahu. Ibu kanyahokeun ge lihat luakum ayyukum asanu amala Allah rek nyoba saha di antara diri aranjeun nupang hade amalna lain ulah urang ngabogaan dunya tapi urang sing boga dunya kalayan dunya sing bisa dicook ku diri urang naon sababna sabab dunya teh cocokan bahkan saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an dijelaskeun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu
innamal hayatul dunya la'ibu wa la'u wa zinatun kanyahokeun ku diri aranjeun nu sanyana dunya teh cocoan. Ya bu, ngaran-ngaran nu disebutkeun cocoan masuk aya robahna alus mimitina hungkul ka dituna teh jadi butut ece ngabogaan mobil alus mimiti ka dituna mobil jadi butut leres. Ece ngabogaan imah alus mimiti anyar keneh dibangun ka dituna imah jadi butut leres. Leres. Itulah cocoan. Bahkan ece ngabogaan cocoan nu jadi salakina alus mimitina ka dituna mah jadi butut. Beres itu ece. Ece boga cocoan. Cocoan ece naon? Salakina alus mimiti baheula mah anyar keneh geura. Salaki rek apel eta meni gaya kasih. Tinggali ke jantung baheula mah ganteng. Aya yanto aya. Baheula mah ganteng gagah ece rek apel teh minyak sengis. Coba ning kasep nah ari kalieuna jadi kumaha. Itulah cocok. Beda ece ge sarua ece alus teh mimiti. Kadieuna mah jadi butut. Baheula eta nu jadi pamajikanana muni herang mecang bari jeung bahenol. Alus mimiti kaditu mah jadi butut ece. Mata kerja ke nu laleho ke nu lalaki lamun neangan awewe montong sok hayang nu bareng geus jadi butut kabeh kitu. Leres kitu Bu. Jadi butut awewe. Lamun hayang neangan awewe kudu nu anger ajengan nu kumaha atuh hari nu anger kuduna teh neanganan nu butut. Teu alus-alus. Leres kitu Ibu. Leres. Aja ke lalaki lamun neangan awewe montong sok hayang nu geulis riweuh teu banu muguheun batur. Leres kitu Bu. Mata lamun neangan awewe kuduna teh nu aman mah nu hideung cak beutreuk bulading aman moal aya di batur. Da teu naon digeulis oge ce yang ayeuna mah diaromongkeun deui ku batur teh barudak leutik sok dinyanyikeun. Panona alus irung alus wiwir. Bantuan atuh yayah. Panona alus irung alus piwir ditetep diharap digigir dengan hanjakal pisan kelakuan jika setan buta ganti jalur desirina ungar minggu aku naon nu gelis lobat aku naon nu bangor lolobah nah cenah nu gelis nu bangor leres kitu Bu. Kulit kelir penuh bantuan atuh aku mulai itu Kang nyanyi. Kulit kelir koneng cangkang jauh kuna bodas biwir berem jawir hayam panu coklat kopi ece gadu susu atuh Jawa ya akang boga cocoan nu jadi pamajikan boga susu osok dicoo asok da awewena eta nu jadi pamajikan alus teh mimiti ajar keneh rumah tangga bahasana kanu jadi salah game di HD nyebut teh bebek yaya kakanda leres kitu Bu. Anyar keneh rumah tangga salah dibalik gawe datang ka imah ngetrok panto assalamualaikum dijawab kudu jadi awe waalaikumsalam alhamdulillah bebek parantos dongkap anyar keneh rumah tangga mah di mana salaki hayang kopi susu teh ditawaran kudu jadi pamajikan ngomong kieu bebek tos hoyong kopi susu jeung jadi salaki nuhun tindak bebek teh hoyong kopi susu nu ditawarkeun kudu jadi pamajikanana teh cap rasa buah mangga. Da baheula mah ce eta susu cap rasa buah mangga teh beri beungkeun. Kedawak beungkeun. Di kaino teh kawas pesot sinyon. Lesot di jalan. Ya ari karieuna geus icuan 12 jadi butut aja. Salakina datang teh ka imah ngetrok kanto assalamualaikum. Ulah dijawab kadang dijawab kadang ada mungkin jawab bari jeung ambek waalaikumsalam
Hayang kopi susu lain tawaran kudu jadi pamajikan na. Aduh kakak salaki nanyakeun kana jadi pamajikan. Mama aya keneh kopi susu jadi pamajikan. Aya kopi susu. Jar we nyu sorangan teh kadeul aya kan aya teh ngecosan calana. Salakina gawat ka dapur rek nyu kopi susu. Kopi susu nu ditawarkeun kudu jadi pamajikan baheulana rasa capuah mangga teh meuni beugeur ayeuna mah geus gagayot. Ditewak aduh. Diteyuh persis jika cepok nuk. Salaki narek neangan pepentil kopi susu mana atuh pepentil kopi susu teh geuning ngadadak teu kadeuleu ayeuna mah. Diteangan eta pepentil kopi susu kapaksa ditewak dibenyai paingan eueuh si goreng teh geus gelapna keneh. Eta teh cocok. Oh sok aja jadi cowok kudu jadi salaki. Cocokan halus mimiti. Tapi Omar sok sanajan cocokan tugasna keur diri urang sing pinter nyookan cocok. Nu ulah soteh diri urang anu dicook ku cocokan. Beres kitu. Lamun cirina manusia nu geus dicook ku cocokan. Waktu ngaji tinggalkeun ngaji, waktu salat tinggalkeun salat. Aya di dieu kitu aya. Eta dicook ku cocokan. Tah tugasna urang masing bisa nyook kana dunya. Waktu ngaji endit ngaji, waktu salat endit salat, waktu usaha endit usaha, ulah poho kanu kawasa nu kupaswa. Kemana dah iya? Alayan tuh, kompak semua. Dua tiga. Apalkeun atuh ceu? Apalkeun eta hungkusan kitu baru ka ceu. Waktu ngaji, waktu salat, waktu usaha, ulah poho dosa. Masya Allah, di mana manusia ngerti karena masalah ilmu agama sosanajan dunyana bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah dunia akhirnya jadi barok. Aja mulaikan lain berarti ke diri urang ulah boga urusan dunia sing baleunghar urang dieu engsa urang libus agus sing baleunghar tina urusan dunia, tapi omat utamakeun sing bisa ngatur kana urusan dunia nu diatur nu diutak-atik ku diri urang. Halo jekolot baheula mah cenah dunya nu ditumpakan ku diri urang ulah urang nu ditumpakan ku dunya sing kuring ku boga reka supir bus terima jasa bus nama panjang supir mobil nama gede ari supir nanti di Tasikmalaya berangkat ke Jakarta, di Jakarta balik dari ke Tasik salamet naon sabab tak bisa nyupiran dunya nama lega jabatan nama luhur tapi bisa nyupiran insya Allah dunya bisa jadi salamet eta teh dunya barokah. Halo kan lamun manusia geus dicook ku dunya teu saeutik zaman ayeuna loba manusia nu dicook ku dunya padahal dunya teh benang dikeupel dunya ngan hanya kalau jalma nu cilaka ku gara-gara dunya nu dikeupel erek sare nyo HP udang sare
kadeto kadieu mana ya tukang nyo HP da udang dia tukang nyo HP dunya nama leutik loba jalma nu cilaka ku akibat HP salakina dipanyabaan pamajikanana di lembur pamajikanana ngome HP beakeun kuota telepon kanu jadi salaki kakang udah klewe hayang jajan resiko geus siap wayahna kiriman duit geus siap resiko ku salaki duit tadi transferkeun ku pamajikanana duit tak dibeurekeun kana kuota main HP eta dina HP teh aya pes aya WA aya video main main Facebook papanggih jeung potongan nu baheula eta potongan beri kasih nah kabila beung salaki terus we main Facebook minta nomor WA na Facebook penasaran hayang panggil janjian ka kebun anu bala duaan tadi kebun anu bala awewe baheula mah dasarieun ku orai eueuh awewe ayeuna mah teu sieun ku orai ku kulusukan ka kebun anu bala baheula mah ku kulusukan ka anu bala teh awewe teh sieun ku orai nya ayeuna Gusti nu Agung tibatan sieun ku orai malah dicoo oraina halo omak ulah dicoo ku dunya insya nuka dua istri sing soleh min salaki sing bisa nyupiran dina urusan dunyana sing bisa nyupiran rumah tanggana naon sababna sabab dina rumah tangga anak pamajikan teh tanggung jawab nu jadi salaki nu mawe ece sing jadi istri anu solehah amin adunya mataun wa khairu mata itunya al-ma'atus sholihah dunya itu adalah hiasan seindah-indahnya hiasan dunia yaitu adalah istri yang soleh istri solehah mah indah dipandangna nikmat kanu karasana bahasana kanu jadi salaki hade kanu jadi salaki tarawani nyebut ngaran bahasana kanu jadi salaki teh nyebutna bebe bade angkat ka manten geuning enjing-enjing bebe terus panggul pacu jaman di make repi terus bade angkat ka manten oh sok mak itu anu jadi salaki sok kudu kitu ya kanu jadi salaki ulah yo wani nyebut ngaran oh yon sia rek kau ka mana isuk cinus pakabi ontong kitu teu sopan eta teh bebe pada angkat ke manten enjing-enjing parantos manggul pacu coba ning direbut ceku jadi salah dinda bebek teh pada angkat ke kebun bebek ya pang jajak heula ku dinda langsung eta salah dianterkeun ka jalan geus di jalan di lawang dewak cekel leungeunna sultan anu janten cantik oh sok kitu mah tara sun pipi kiri sun pipi kanan kening kanu jadi salaki senyuman yang manis berwajah yang cerah lemparkeun kanu jadi salaki tembus ke dalam jiwa seorang suami eta teh sok ngajadikeun semangat nu jadi salaki di mana salaki rek ini barang gawe oh sok ecek kitu kanu jadi salaki tara halo ya kudu kitu ari salaki hayang gede pangalah hayang semangat tidak usaha mah kudu kitu ari je bakal cari salaki pangalah hayang gede usaha singkat semang ini gawe manyun wae leres halo leres pa leres leres dengikeun sia teh kekom Loikeun ibu ya istri soleha masuk ngajadikeun ubar capek keun jadi salaki di mana salaki balik gawe capek datang ka imah salaki ditinggalikeun salaki datang ka euceul teh samemeh dongkap nu janten caroge teh sakadana mah ibakeula abi mah sok indah ka panangkeun ibakeula diangir disampo disemprot minyak segi trojo salaki datang Assalamualaikum gawat palar ku ibu waalaikumsalam alhamdulillah bebe parantos dongkap kadawak cekeleunna sultangan kadu janten coloke
Gitu. Sun pipi kirina, sun pipi kanana, sun kening kanu janten caroge senyuman yang manis berwajah yang ceria lemparkeun kanu jari salaki. Naik tembus ke dalam jiwa seorang suami. Eta teh sok ngajadikeun ubar capek kanu jari salaki. Osok itu tara keur masalah geus capek ditanya teh disambut ku ibu dengan senyuman yang manis sambil gendeng seorang suami anterkeun kana kursi kakak mangga kakang salikeun salaku teh diuk heula ece gawat ka dapur rek naon ka dapur utamakeun subhanallah cai kudu dari salak osok kitu tara ulah kieu keur mah balik gawe capek pangabutuh kasusah di mah di beja-beja kanu jadi salaki mata kumpulkeun hati leres kitu Pak. Halo osok itu tara ye ceu asupkeun salak Bapak mangga tos ngaleueut cai herang bray soca nu jadi ten caroge langsung bengras teuteuk anu janten bojona da pamajikan geus mani tadi geus disemprot ku minyak seugit langsung yang teng kontak eta teh ceuk kosong itu tara langsung salaki netep nu janten bojo ti luhur ka handap di handap kaluhur di tengah-tengah langsung salaki jaga teng mot nyekung kontak ngagorowok nu jadi salaki kanu jadi pamajikan mama bapak teh soyong nenek ayo gaduh nenek sok kenyot nu jeung kudu kitu cai kan jadi eta teh sok jadi ubar capek leres Pak leres nu kitu sia teh kokong ulah kieu aja keur masalah balik gawe capek datang teh ka imah ningali nu jadi pamajikan buhukna pajojot kewas super pipina camehungna geus jangu dina haupanona bareureub geus sikaun bawang beureum bajuna daster bari geus kalinting kancingna teh ning sabelah kerahna ngaleh-leh cebeukan ningali kutangna geus disambung ku olet make androk hingsat sabelah aya baskom aya emer sepak bibir jamada jamur sabutut kanu jadi salakina guat ngelong kanu jadi pamajikan anjing pamajikan aya gadendak jiga turi aya di dino kitu patut aya ece yeuh wang jawab awewe rami cad rami cud eta teh salah awewe salah lalaki lalaki nama teh bisa ngomong jawab psikopat ngomong aya salakina awewe rami cad rami cud salah awewe salah lalaki ieu kan jalus ya tadi ge awewe mah hiasan ye sakuru nama awewe teh didandanan leres tu ieu mah hayang beunang sorangan atuh kudu jadi awewe lalaki teh leres tu ari awewe hayang geul hayang hair hayang men di modalan han didandanan han ieu mah hayang beunang jadi awewe teh ikuti gawean diborang digawekeun nyosoh ku aweu gegero ku aweu nyangu ku aweu ngepel ku aweu ngurus budak ku aweu nyusuan anak nyusuan bapan awewe coba ning musuh hujan awewe dialanturkeun ka kebon dibelesekeun deui ka kebon nyaho awewe teh ringsak kadang lalaki masuk hayang menang sorangan ari boga motor diperhatikeun pamajikan mah teu diperhatikeun boga motor dikit hirana coba nih make variasi nu harerang dan kecerang teh geus tuh wicak kurinong motor mah wicak kurinong ari pamajikan bulan ningali pamajikanana awakna beku beheungna panjang leumpang teh meuli jiga cai curang motor mah diperhatikan ari pamajikanana teh diperhatik awewe mah tadi ge hiasan kuluna mah awewe teh dikongkorongan bapak beres kitu awewe mah dianting digelang sukuna sing alus
Aryo awewe Gusti aku bohong sedih biru kuhapu lengan kukurap sesakali suku rorome dari jeung budaya si beuring sok sangeunahna dihitang kalau jadi awewe teh salah awewe Bapak atil tong napa aeukeun kemah meh ngareunah tong ku pandangan ku cokor leras kitu awewe teh hiasan kuduna mah didandanan lalaki mah kadang sok hayang beunang sorangan boga motor unggal pulan di servis motor unggal pulan diganti oli ari eueuh osok di servis Pak osok di servis kudu jadi salaki osok diganti oli kudu jadi salaki osok ganti oli hayang hade pamajikan mah ye deui jarum hayang hade pamajikan mah servis pamajikan ganti oli pamajikan unggal bulan sok siraman rohani leres kitu Bu salian ti dunjana bari jeung berikut urusan hate tah kitu. Halo, atuh da ajinan kuring mah teu bisa urusan HP na, atuh singati. Lamun teu bisa wae pamatahan kanu jadi pamajikan, teu bisa nyervis kanu jadi pamajikan, ngarti anterkeun ka aji ka ajinan. Mama, mangga wayahna unggal bulan, unggal minggu sing biasa kersa angkat ka pangaos. Oh, sok kajurungkeun salaki kitu tara. Halo, osok itu tara. Osok, ya Pak. Padahal nu bakal dipenta pertanggungjawaban ke di akhirat dina urusan rumah tangga nu jadi salah lain acingan salah hade bututna pamajikan kumaha nu jadi salah kakit batak sing ngarti beperiheuh urang mah teu bisa pamatahan teh anterkeun pamajikan teh sika daek angkat ka pangaosan mama angkat ka pangaosan bari jeung ngarti salah mama ieu aya artos 100.000 kanggo bekelna nu 100.000 wayahna nitip kanggo nu 80.000 kanggo ajengan mun mama tahap 20.000 beureun kerja jadi bosok itu tara Ojo, lamun pamajikan tara di servis, tara diganti oli, kan itu na pamajikan tersebut wani ngalawan kalau jadi salaki laras gitu Bu. Teu beda jauh motor tara di servis, motor tara diganti oli, akhirnya motor tigareuna ditumpakan. Halo. Lamun motor geus tigareuna ditumpakan, akhirnya motor dijumpal. Rumah tangga dijumpali awewe jadi di luhur lalaki di handap lamun awewe di luhur baradag awak dalakeun awewe baradag awak baradag geus awewe geus baradag tiup teh jiga bangkong lalaki di handap jiga titik begung awewe coba ngalawan kanu jadi salakina bakal jiga bangkong lalaki eleh ku awewe dia titingi kumaha leumpangna ngarayap geteuyeub rek balik ka imah mukakeun pantul ningali heula bisa aya bangkong muka lalauna bukakeun begitu pantau geus buka kumaha bangkong langsung geus gegap di lawang pantau bangkong aja kebluk titingi langsung merengkel aya nu rumah tanggana jiga bangkong jeung titing halo amit-amit utamakeun urusan batiniah leres kitu Bu ece nyaah ka ajengan leres ece nyaah ka ajengan nyaah kene ka mana jeung ka hayam paingan aing ngeuleuh ajengan meuli begung aja Al ulama warasatul anbiya, seorang ulama itu adalah pewaris para nabi yang akan menyelamatkan menjadi umatna nyaeta ku ayana ilmu ajengan. Umat sangkan jadi jalma anu soleh ku ayana ilmu ajengan. Umat sangkan selamat ku ayana ilmu ajengan. Naon sababna ajengan al ulama warasatul anbiya, penerus perjuangan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kajengan halo, mencari jiwa. Ai urang mah kaajengan lamun butuh kakara ajengan digelut teu butuh mah hari-hari.
keur dikandung 4 bulan rek didoakeun nu dibutuhkeun doana seuneunaheun sia teh ajengan mah mimin ajengan tah kitu jawabna keur dikandung 4 bulan rek didoakeun nu dibutuhkeun doana saha Bro, budak lahir ke alam dunya rek didoakeun nu dibutuhkeun doana saha budak teges gede hayang ngarti kana masalah ilmu agama budak sing bisa ngaji budak dititipkeun ka saha budak pujang jeung parawan bobogohan rek dikawinkeun serenjeun tumari mana nu dibutuhkeun omongan saha leres eta teh mun aya nu maoteun teu ngapenting nu pangheulana diketrok teh panto imahna saha nyan lamun ajengan hayang barang dahar ajengan wayahna neangan Gusti kadang ajengan masuk mempohokeun kana kewajiban diri sorangan katut nepikeun kanu jadi pamajikan jadi popohokeun ngabelaan kanu jadi umat tak leres kitu aja da kaalaman karasa kukuring geus saminggu teu manggih jeung pamajikan datang teh balik ka imah penting-penting balik ka imah hayang manggih jeung jadi pamajikan da saminggu teu deuleu kana jadi pamajikan kakarana pirek hees langsung gegedor kana panto eta masuk sangeunah teh gegedor kana panto ajengan aya naon sia tengah-tengah peuting kieu gegedor kana panto aya naon ajengan aya nu bade ngantunkeun hoyong ditungkulan bukan ajengan ajeuna bantos sakarat eta kuring kakara oge datang rek muka sarung hadena sarung teh napal keneh dibentot dirurusuh aja dibentot aing geus nepi ka lokasi sarung dikait kana kaon akhirna teh morosot ngarhadena make kolor sok poho kana kewajiban rumah tangga nama kadang ngabelaan kanu jadi eta teh ajeng halo Masya Allah lamun ajengan budak-budak kana dudak mau pohokeun kanu jadi umatna yakin umat bakal ruksak kalakuan leuwih ruksak tibatan sah bahkan lu paling dipikasieun ku ulama paling dipikasieun ku ajengan nyaeta disaban ke jaga di akhirat umat ruksak bungan saha leres aja salian tina batina pamajikan perlu deui salaki teh pikiran keur jadi pamajikan karena urusan dunya leres kitu ibu leres aja mudah-mudahan salaki sing balen amin naon sababna lamun ayeuna salakina boga motor Bang tafsirkeun kana motor samemeh motor ditumpahkan sok dibuka heula tengna ditingali bensinna bensinna eueuh di bensinan geus pinu bensin kakara itu ari ece samemeh ditumpahkan osok ditingali heula pangabutuh dina rumah tangga tah yo Pak dina eusina rumah tangga teh jadi beban pikiran keur jadi awewe naon sababna ye pangabutuh dina rumah tangga sabun mandi jadi beban pikiran keur jadi awewe sabun seuseum jadi beban pikiran keur jadi awewe beas jadi beban pikiran keur jadi awewe budak lewe hayang jajan jadi pikiraneun kudu jadi awewe leres kitu Bu lamun salakina teu daek usaha ngajedog wae kadituna pamajikanana bakal jiga kobras apal kobra aku mah ajengan lamun kobra
germah imah ngagoler sare ngareureukkeun diri da pangabutuh loba ningali salah ngajedog bae usaha mikiran sabun susu, mikiran sabun mandi, mikiran beas, mikiran gas, pikiran dengan sanggup budak lewe hayang jajan pangabutuh biaya sakola pangabutuh ngajina urusan bajuna usalah kita diperhatikan saat pemajikan ngagoler ngacepat tina kasur ngareureukkeun diri salahina aya kahayang lempang ngaraya garaya keteuyeub katingali menjadi pamajikan keur ngagoler ngacepat ditewak kuduna kadawak tengah langsung kalau ayah dikirim jika kobra kia ayah mana jelema mana eta teh salakina eueuh duit wajar jika budak ya Pak pamajikan jika kobra kelemahan pamajikan mah ya kudu beureum halo kudu beureum lemah sok sanajan pamajikan anak geus jika kobra geus tanah kalau kieu geuat bapak langsung cabut set golerkeun 1 lembar bapak eta kobra keur dangah langsung lepes teh sedekah we kali teh halo laras kitu ibu laras mudah-mudahan salaki segede pangalamin ya Allah ya Rabbal alamin hiji dunyana sing beres buah batin geus ngan hayang beres tidak urusan dunia beres heula urusan batinna insya salajengna summa birrul walidaini sing hade kanu jadi indung jeung naon sababna sabab harta banda nu sanyana nu ngajamin ngajadikeun tenangna hati bungahna hati bakal nyalametkeun ka diri urang di mana urang geus kolot bahkan di mana urang geus maot nyaeta budak anu soleh tur soleh hirup urang di alam dunya urang moal ngora wae jeung moal jajag wae pasti urang teh bakal beungilah pasti bakal beungi kolot tinggali jalma nu geus karulu tadina eta jalma teh tina orok geus orok jadi dewasa geus dewasa jadi kolot geus kolot jadi peot geus peot balik deui sapertikeun budak orok wa man yu'amir hundah disupir apa lagi waktu kerjaman harita waktu urang keur ngora keneh teh dikawinkeun kudu jadi kolot borosot teh ngabogaan anak kudu diwapan kudu jadi kolotna anak mandi di mandian kudu jadi kolotna anak ngompol jeung miceun ge diombehan teh kudu jadi kolotna suatu hari nanti di mana dikersakeun ku Allah urang panjang umur balik teh sapertikeun orok akhirna kolot nu bakal diwapan kudu jadi anakna kolot mandi di mandian kudu jadi anakna ngompol jeung miceun ge ombehan teh kudu jadi anak mana kudu bakal ngurusan kalau jadi kolotna udah anu soleh turso mudah-mudahan di peparinan murah kali anu soleh turso al malu wal banu jinatul hayati dunja jeung anak eta biasa urang ngan ulah nepikeun ka urang nu dicoo insya Bu hade genggorengna eta anak tergantung kumaha nu jadi kolotna tergantung kumaha pergaulan nu jadi anakna nu mawi di mana urang hayang ngabogaan budak anu soleh tur soleh sok didik di mana budak waktu keur leutik nepikeun kanu jadi dewasa didik kudu jadi kolotna ajarkeun kana kahadian salah zaman ayeuna garableug anak hees eta ngadon kalah dinyanikeun urusan hak tahkid halo da baheula mah boga budak rek sare dipependek kudu jadi kolotna bari jeung sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad kullu mauludi yudlahu ala
setiap manusia yang dilahirkan keayanana hade jeung goreng itu termatur suku maha menjadi kolot termasukkan terbeda jauh ibaratkan seperti memori kosong kene halus jeung gorengna dina eusina memori eta kumaha nu ngasupanana. Halo halo hayang boga budak anu soleh hayo hoyong campur gaulkeun budak jeung jalma-jalma anu saroleh campur gaulkeun jeung golongan jalma-jalma anu sareungit insya tingalikeun bu di mana budak ayeuna ringkah lampah laku pagalau kuanana hade bahkan kolotna ge bakal kabawakeun seungit kolotna bakal kabawakeun hade wasilahna budak nu bakal ngangkat derajat menjadi kolote nyaeta budak anu soleh terus budak daekan salat budak daekan ngaji ditanya eta teh budak saha budak piulung. Alhamdulillah geuning budak piulung meuni daekan daek wawuh jeung ajingan nu diapalkeun shalawatan nu diapalkeun ngaji ibu juang shalawatan. Padang bulan padange koyorina remulane sing awe-awe padang bulan padange koyorina remulane sing awe-awe ngelengake ojo turu sore kene taci